Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan kupang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jawara Leuweung Larangan. Ayeuna bagean anu ka genep welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Abah Supriyatna en Sabah ti Palihan Sumedang. Kangge Bah Supriyatna ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jawara Leuweung Larangan bagean anu ka genep welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan heup. Para wargi sadayana, harita tilu jirim jalma lompat ngabelesat lir ibarat kidang mabur. Mun ku panenjo jalma biasa mah moal katara, moal ka ciri jirimna, ukur pating corelat kalangkangna, lir ibarat kalangkang heulang anu kokolebatan dina sela-sela kakayon jeung tegalan eurih anu kasorang ku tilu jirim. Jang uar Cepardi katut Mang Oyo metu alas manjing Tegal anu disorang di arah lempeng nawe ka tempat anu dituju nyaeta lembur Ciseuti. Kawas nu taya kacape tiluanana ukur pating rong heap sakedeung sanggeus narepi ka sisi lembur Ciseuti teh. Lamun teh mah ku leumpang jalma biasa kuduna mah lalampahan nenggeng Ciseuti teh meakeun waktu kurangna 5 poe 5 peuting. Tapi ari ku arinya nama ukur meakeun waktu nu teu leuwih ti 2 jam. Ngan edas kancing-kancing baju kampretna nu ti luarna oge basa tadi lalumpatan teh nepi ka brut-bret pararegat lalesot dina baju kampretna. Dina wanci meletekna sarangenge cai ibun ting garendang pating burilang dina tungtung daun jeung jujukutan. Manuk recet di sarada ting keleper tina dahan kai. Saeran bacetrot patembalan jeung baturna. Aya oge ti kukur meni regreg dina
rangrang peteuy muguran dina rangrang peteuy anu muguran kawas keur ngaricis jangjang nya dina wanci eta Jang Uar Cepardi katut Mang Oyo aranjog kaburuan imah Kilebe Ciseuti nu katelahna Lebe Durahman teh sampurasun punten wa walebe araya kitu wa punten cek Jang Uar pupuntenan bari diselang ku ngagentraan walebe di hareupeun lawang pantong ulu geuning aya tamu agung mangga kalalebet cager Jang Uar dupi ieu nu duaan deui sate nya Jang punten nepangkeun ceuk Kilebe Dur gasik ngabagiakeun ka Semah ieu teh kokolotin nenggeng wa ngaranna Uyut Oyo Uyut Uing ieu teh wa mun ieu ye anu gagah jeung kasep kieu ieu teh putra anakna mamaku Argawira ku nenggeng teh wa kela walebe tong waka nambah deui pananya nya sabab uing tiluan teh hanaang ieu teh bin Halabhab hayang nginum heula ari bilebena ka mana wa ning teh katempo ceuk Jang Uar kituna teh basana teh basa nu piconggaheun balarea tong cekcok Jang ka dieu sing deukeut urang harewoskeun ibi Jang Uar teh biasa unggal-unggal wayah kieu teh sok nganteuran sangu ka Majumsi ka huma nu aya di Ciputat kitu ceuk Lebe Dur nyaritana ngahaja bari haharewosan kawas nu sieun kadengieun ku jalma sejen anu belot ka Juragan Karta hatur punten nuhun simkuring saja ngiring jabung tumalapung dina ieu wangkongan manawi salira Juragan Lebe teu kaabotan simkuring bade tumaros dupi tuang rai manawi ieu mah na kantos wawartos ka Juragan perkawis aya istri nu anom keneh maluru nanaroskeun di mana aya nama Majumsi cek Mang Oyo langsung mere pananya kitu ka Lebe Dur anu maksudna rek ngabaladah susuganan we Nyi Maswati aya laratanana ditanya kitu ku Mang Oyo teh Ki Lebe Dur aluk kalah ka nembongkeun paroman anu semu bingung red ngareret ka Jang Uar anu direret surti pek Jang Uar unggeuh tanda satuju kana naon-naon anu rek ditepikeun ku Ki Lebe atuh pok pa Lebe Dur nyarita kieu ieu teh sepuh sakawit nama ieu teh dirusiahkeun pisan salaresna muhun saur pun bojo mah di saung huma Majumsi teh aya istri anu ngangken garwana Jang Uar malihan eta jalmi teh direncangan ku Ki Dawong tilas anak buahna Juragan Karta walon Lebe Dur nerangkeun satarabasna tah geuning Jang Uar aya laratanana leres kasauran Juragan kubu pami kitu mah telepat Uyut dongkap ka dieu nyarengan Jang Uar teh sanes kitu Cepardi cek Mang Oyo bari ngareret ka Cep Supardi mohon leres pisan yut atuh kumaha upami urang saenggalna we ngabujeng ka huma bae tapi ieu teh aya nu janten kahemeng abdi yut walebe oge Kang Uar kahemeng kumaha Cep ceuk Wa Oyo nu janten kahemeng teh perkawis Cewati na tiasa sasarengan sareng Mang Dawong apantos uning ngasadayana oge yen Mandawong teh gandekna Ki Karta
sama lama apaan Mang Dawong teh minangka bebentengna Juragan Karta pisan eta teh. Tah eta malahan nu bareto harita teh taeuna anu nyiksa manini uing teh si Dawong Brewong jeung si Kartu Karta. Heueuh. Teu ngarti uing Mamang Dur bisa babarengan kitu nya pamajikan abdi jeung si Dawong. Cek Jang Uar. Pami numutkeun wartos mah malih kuring oge kenging wartos teh Tiki Sugiri. Saurna mah Mang Dawong teh tos dipocot damelna ku Juragan Karta. Duka kunaon alesanana mah teu patos apal. Duka perkawis korupsi, duka perkawis ngicalan jabatan eta teh. Pokona dipocot cenah gitu. Cek Lebedur nerangkeun ngeunaan Mang Dawong anu geus teu digawe deui di Juragan Karta. Nya atuh tos we kitu atuh. Mangga upami bade ka huma ayeuna mah mung wayahna kuring mah moal tiasa ngiring ieu teh. Ieu puguh kuring mah nuju nyeri tuur ngalengkah ge meuni asa gerejet ieu teh. Cek lebih deui bari nya inyana terus mencetan tuurna. Atuh sanggeus kitu mah gancang nu tiluan amitan ka Lebedur Rahman. Tiluanana ting laleos ninggalkeun imah Ki Lebe rek ngajugjug ka humana Majumsih nu aya di Leuweung Ciputat. Tiluanana harita kebat laleumpang jalan Mabal. Jalana malipir ka sisian Kalereun Lembur Ciseuti anu berasna ka kebon-kebon milik warga Ciseuti. Puguh tepati jauh ieu ti lembur ka lalawok Leuweung Ciputat teh. Sajam oge tiluanana geus narepi ka tempat anu dituju nyaeta humana Majumsih teh nu aya di Leuweung Ciputat. Harita teh kabeneran boh Majumsih Nyi Maswati pon kitu deui Mang Dawong keur araya di saung. Maranehna keur leleson sarengsena ngunjalan hasil palawija anu meunang manen. Barang Jang Uar anu dibarengan ku Mang Oyo jeung Cep Pardi pating kurunyung ka hareupeun saung. Sararea anu aya di jero saung meuni pating rongheap kaget pacampur jeung atoh ku datangna Jang Uar. Ma, ieu uing datang ma. Nyi, syukur geuning Nyai Demplu teh di dieu geuning Nyi. Cek Jang Uar bari nyium dampaleungeun Majumsih. Pek pindah ka Nyi Maswati, bari tuluy pipi Nyi Maswati teh dicabakan ku dampaleungeun Jang Uar salaku salakina. Mang Oyo jeung Cep Pardi oge laju sungso ngajak sasalaman ka Mang Dawong, pek ka Mang Jumsih, pek deui ka Nyi Maswati. Majumsih kitu deui Nyi Maswati katara cipanona meuni cari nakdak beueus ku Cimata. Kang, hampurannya abdi teh bebeja heula ka Akang. Abdi teh uwi ti gua watu sirap teh teu mulang kanenggeng, tapi abdi kadorong ku hayang pendak jeung madi dieu. Ku kabeneranana teh abdi di tengah lalampahan bet bisa dipanggihkeun jeung Mang Dawong. Atuh puguh we abdi teh aya atohna sabab Mang Dawong bisa nganter abdi ka ieu tempat. Bubuhan apan Mang Dawong mah urang urut centengna Juragan Karta. Jadi Mang Dawong mah geus apal ka tempat huma ieu. Kitu tah Kakang? Sumuhun Den. Ayeuna mah Mamang teh tos janji bade arek babakti be ka salira Aden sareng jeung ka Nyimas. Cek Mang Dawong milu mairan kalayan nyaritana nu campur aduk. Aya kecap lemesna, aya kecap basajana. Wong, cek Mang Oyo mencerong kana beungeut Mang Dawong. Kulan Mang Dawong ngawalon. Rek nyaan eta carita maneh teh. Sakirana ilaing rek hianat mah ayeuna keneh ilaing mending
digisik eta sirat teh ku kula wong, cek Mang Oyo. Aduh, bade arek hianat mah ti mangkukna keneh we nya, upami bade hianat mah ti mangkukna keneh oge, kula mah geus kabur atuh jeung aduh ampun, kula uing mah teu kudu digisik ku sia ku aki maksud deh, nandangan pangawas Raden Nyimas oge tos teu kiat harita oge awak sim aing teh nepi ka jadi heuras kawas gantar, cek Mang Dawong. Ah, nanaonan ari Mang Dawong teu kitu teu sing, eta mah rasaan Mang Dawong we, da abdi mah teu bisa nanaon. Nyai menggeus tong waka diajak ngawaradul wae, keun bae engke deui nyacapkeun ka sono mah aluksi gera-gera ngaliwat kainya sina dalahar heula. Dawong jung gera ngalacai kalande eta bari sakalian kumbah heula lalabrumbahna jeung coel, urang ngangeun gomyang gera oge, cek Majumsi. Kituna teh bari nyokot beas tina Said, laju nyiuk beas di wadahan kana boboko. Atuh Mang Dawong teu kaleket, gancang cengkat, laju mawalodong jeung mawalalab kalande. Sedengkeun Nyimas Wati jeung Majumsih kuprak-keprek di hawu. Bari narungguan liwat asak tina papendil anu nagog dina tungku paganen teh. Obrolan nu katunda tadi dituluykeun deui. Dupi ieu humanu sakieu upluk aplakna di wates anu eta dugi katungtung paliwetan itu tuh. Kagungan saha ieu teh nu salaresna mah? Cek Mang Oyo di tengah-tengah obrolanana. Jadi nanyakeun perkara huma anu parena geus koneng umyang pibuateun. Ieu teh sadayana oge akuan Juragan Karta. Tuh itu deui nu palih ditu. Eta mah huma enggal. Sami eta oge akuan Juragan Karta yut. Walon Majumsi kituna teh nyebut uyut ka Mang Oyo. Pedah jangwar incuna nyebut uyut wae ka Mang Oyo teh. Dupi nu ngawiatan ngababagal, punten. Dupi nu ngawitan ngababagalna ngabukbak leuweung dugi ka janten huma anu sakieu saena teh saha mah eta kawitna. Cek Mang Oyo terus nanyakeun awal mula anu ngamitian babak bibik bisana jadi huma. Tapi eta pananya Mang Oyo teh gasik dijawab ku Mang Dawong. Nu matak nu mawi ki uyut ieu teh sabenerna mah di awal ngabukbak ieu sisian leuweung nu sakieu sangetna nepi ka bisa dihuman teh tug nepi ka panena oge ieu teh kenging si emak ari geus jadi parena diunjalan kabeh sadayana oge ku si Kartagelo. Tah sabenerna kula sareng Nyimas teh di kamari-kamari kene oge geus atos boga rancana ieu teh yut, cek Mang Dawong angger nyaritana campur aduk tina basana. Rencana kumaha Dawong, cek Mang Oyo. Poe isukan ieu pare terek dipanen, parena kabeh oge rek diunjal ka imah emak. Keun si Karta gejul teh rek kumaha ketakna cenah. Sanajan si Karta katut owah-owahna oge nu ngaran si Sarnewi. Kula moal rek sieun. Lamun kudu nepi ka okol begalan pati oge. Abdi moal rek mundur sasiku, moal ngejat satunjang beas. Dilawanan teu burung. Sanajan nyawa abdi taruhanana uyut. Kitu cek Nyimas Wati. Atuh sararea oge kacidahokeunana. Barang ngadenge kana carita Nyimas Wati kitu teh. Samala dina hatena jang uar mah muji kana kawani nu jadi pamajikanana. Tah sapuk pisan uing mah Nyai euy. Kumaha
lamun urang alaan we parete isukan. Cek Jangwar nyaritana meuni sumanget katarana teh. Pami kula mah ngiringan bae. Mung perkawis ngunjalna bade kusaha. Margi di dieu dugi ka lembur teh tebih lumayan. Cek Cepardi milu mairan ku pananya. Ujang ngunjalan paresa kieu teh lain saeutik. Basa panen tahun itu oge si Karta teh ngahiraskeun ka warga Ciseuti. Ari buruhna timbang dibarere bubur peuyeum sapiring sewang. Cek Majumsi sarua milu mairan. Deuh, tapi heueuhnya jadi kudu kumaha atuh ieu teh? Cek Jangwar garo-garo teu ateul kana sirahna jeung buukna anu jabrig samet cangkeng. Tong salempang, tong sieun teu kaunjal kabeh ieu parete. Sanajan rewuan sangga, rewuan caeng, ieu pare katut hasil palawija bakal nepi ka imah emak. Abdi rek menta bantuan ka Nyi Ratu Ajar katut balad-baladna anu aya di Watu Sirap. Asana wae Nyi Ratu oge bakal sapuk jeung nyaluyuan kana kahayang urang sararea. Kumaha upami kitu Kang Uyut, Ma? Cek Nyi Maswati bari ngabagi reret ka sakur nu araya di dinya. Tah geuning liwet teh asak Ki Uyut. Belum pada beureum meuni rihmui kieu ye. Urang cijerukan ngarah seungit rang nyambal goangnya. Moal teu seep beak liwet teh yu Cek Mang Dawong manehna mah teu ieuh ngaregepkeun kana obrolan batur. Atuh geus kitu mah anu ngobrol teh aleureun heula. Gancang Mang Dawong ngamparkeun daun, liwet diamparkeun luhur daun, tuluy ditumpangan ku pada beureum, sambal dieurihkeun, lalab diketrukeun. Celebok weh sararea dalahar mending ngalalimbeudnaker. Sarengsena dalahar Nyi Maswati mah ngaleos ka hiji tempat. Bebeja kanu ngariung keneh di saung mah Nyi Maswati teh rek kapancuran cai heula. Tapi sabadana mah Nyi Maswati teh ngajugjug ka tempat batu anu nemprak wetaneun huma. Eta batu nemprak teh anu sok biasa dipake reureuh ku Majumsi lamun tas ngabukbak leuweung pi humaeun teh. Sanggeus nepi kana eta batu nemprak, Nyi Maswati tuluy andepro emok cabok naluhur batu. Geus kitu inyana meureumkeun panonna, laju bahamna kunyam-kunyam sasambat ka Nyi Ajar Sakti anu ngageugeuh di Guha Watu Sirap nu aya di leuweung larangan. Sampurasun Nyi Ratu. Nyi Ratu, cikan abdi tulungan. Abdi aya maksad jeung kahoyong. Ratu, tulungan abdi Nyi Ratu. Kitu cek Nyi Maswati nu sasambat ka Nyi Ratu Ajar Sakti. Dina kayaan kitu ari anggeus Nyi Maswati teh sasambat ka Nyi Ratu Ajar Sakti. Ari pek teh dumadakan langit jadi angkeub, samalah tekung silila datang angin anu buadag ngagelebung. Tatangkalan nepi kating pelenod, dauna rabeng katebak ku angin. Angin teh datangna ti beh kidul bari muih lilimbungan. Sakur-sakur nu kaliwatan ku eta angin meuni nepi ka rabeng mumbul ka Jomantara. Lir silalatu tina durukan anu kabawa angin. Horeng si mana horeng eta angin teh mangrupa tanggara. Wireh Nyi Ratu Ajar Sakti anu dibarengan ku baladna nu 40 urang teh rek datang ka tempat Nyi Maswati anu tas sasambat cumeleuk menta tulung. Teu lila pok kadenge aya sora nu nyarita. Maswati anaking rek menta tulung naon hidup cumeleuk ngagentraan kaula. Pok gerang ngomong, prak gancang gerang nyarita.
cek soranya ajar sakti mungguh atra kadengen aku Nyi Maswati mah sanajan eta sorat teh awor jeung sorak seahna angin anu kacidamotahna. Gusti Ratu hampura upami abdi tos ngaganggu kana kating triman Nyi Ratu. Kieu maksud abdi teh Nyi Ratu. Atuh barabat we Nyi Maswati teh nepikeun pamaksudanana. Pamaksudan nu kahiji menta tulung sangkan pibuateun parehuma bisa dipanen. Sanggeus dibuatan kabeh pocongan parete kudu geus nyampak di buruan imahna Majumsi. Ari maksud nu kadua Nyi Maswati menta ditepungkeun jeung nu jadi anakna. Tah kitu maksud abdi teh Nyi Ratu. Hapunten bila abdi ngawagal. Cek Nyi Maswati mungkas tina ngadadarkeun kahayangna ka Ratu Ajar Sakti. Maswati anaking pamenta hidap nu kahiji heug kukula bakal dicumponan. Kula bakal ngeprak wadia balad ti leuweung larangan. Dedemit, siluman, silemin jeung sabangsa barakasakan. Kukula baris dipenta tulung. Tapi pamenta nu kadua mah wayahna kula moal bisa nedunan. Sabab anak hidap keur diuji dirina, diasah jiwa ragana ku pangalamanana sorangan. Keun sina macakal sorangan jung ayeuna mah gera barali gera tarungguan we di imah Nini Jumsih di Ciseuti. Nyaho beres weh parema geus aya di buruan imah nama Jumsih. Jep taya sora nu kadenge deui samalama angin nu sakitu ngaguruhna teh ngadadak leler sapada hari teh. Keur emok cabok kene Nyi Maswati oge dina luhur batu anu nemprak. Kadenge ku inyana sada sora-sora nu pating jorobok ngagerwan Nyi Maswati. Nyi Maswati gegeraan hudang tina emokna laju satengah lumpat inyana ngajugjug balik deui ka saung huma. Tah geuning Nyi Wati ari nyedemplu nyatas di mana heula nyedemplu. Akang koko teteh nganeangan akang teh ono ida ka pancuran eueuh dipilari teh ka kebon terong teu aya. Abdi mah tas di pancuran teh teras kabeh wetan Kang. Tas ngampihkeun paparabotan kampak pacul kored congkrang parang kurut emak di ditu di luhur batu nempra. Cek Nyi Maswati nyieun alesan. Kakang Uyut emak oge Mang Dawong hayu atuh ayeuna mah mending urang marulang be ka imah emak di Ciseuti. Ongkohan abdi mah can nyaho imah emak keun we isukan deui ka dieu mah. Urang ngalaan parete ya isukan. Cek Nyi Maswati ngajak mulang ka lembur ka imah Majumsi. Tapi Nyi Maswati teu nerangkeun yen inyana geus menta tulung ka Nyi Ratu Ajar Sakti ngeunaan panen huma. Mitra kaum dangu cag urang tunda heula ngeunaan Nyi Maswati oge jang uar anu ninggalkeun huma. Ayeuna urang nyaritakeun anakna Nyi Maswati jang uar anu katelah jang cuplis teh. Wanci tunggang gunung di lembur lemah dhuwur kayaan poe teh mengret teuing henteu ceudem oge henteu. Hawa gunung Ciremai anu geus kacatur tirisna diwuwuh ku angin nu ngahiliwir atuh karasana beuki tiris wae. Dangdaunan pating aroyak pating arulang jika nu silih gupayan. Hawar-hawar sorak kasintu di lengkob Ciremai raong kong korongok patembalan jeung jago nu aya di lembur lemah dhuwur. Ari lembur lemah dhuwur teh lemburna Nisarnewi teh
lemur nyingkur nu jauh ka bedug anggang kadulang. Warga lemah dhuwur ukur aya sabaraha kuren kula warga bae moal leuwih ti 15 suhunan imah. Ari pangupah jiwana rata-rata ukur tatanen huma jeung kebon-kebon wae. Kaening kebon sampe anu paselup jeung tangkal peuteuy, jengkol, nangka jeung rupa-rupa cau. Warga lembur lemah dhuwur dina hirup kumbuhna estu runtut raut sauyunan kana gawe taya nu mumul gotong royong sabilulungan silih simbeuh ku kanyaah. Aya basa oge angeun sabatok oge kudu wae kaasaan ku tatangga ngan nya kitu. Sanajan wargana hade oge tapi aya hiji jalma anu minculak taradaek campuh jeung tatangga. Kabeh jalma tain wani haru biru ka eta jalma sabab kabeh oge pada sieun ku eta jalma, sieun ku paripolahna anu sok nyieun gawe khianat ku cara demit. Eta jalma teh saha deui lamun lain ini Sarnewi mah. Tapi heuleum waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu permios.